Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak waktu harita kerdiuk ngopi santai di mana Ki? Di situ mana? Daerah gunung. Santai eta ningali budak ngora keur cicing terilah hudang kiih dinu saung begitu muranteng boroyok kenteng nepikeun ka ucutan Ki Kampak ngagebeg sugan teh gempa Ki Kampak nepikeun ka peupeus tah kopi nek luncat ai sing horeng teh ngobrol-ngobrol cik Ki Kampak teh ngeluh akibat loba jajan. Ai ujang sabenerna boga pamajikan encan Ki. Buset. Stadium 4 ya cek Ki Kampak teh katingalina. Da begitu Ki teh ngagerung. Huduh, eta nepi ka haduh-haduh sugan teh Ki Kampak mah jengkoleun, lain loba jajan. Jajana dinu naon? Dinu micet. Loba pertemuan di mana-mana, kadang di hotel. Eta mah duit hasil gawe beak manehna mah. Geus kacanduan naon? Jajan. Aduh Jang, ai kieu mah Ujang bahaya Jang, bisa paeh ngora-ngora ku aki teh diomongan yeuh. Ayeuna mah daripada Ujang pake jajan wae mendingan gundukeun neangan pijodoheun nu bener. Ujang mun bisa mah boga pamajikan anu soleh, anu soleha gitu nya, anu bageur. Aduh, ayo Ujang jajan geus sabaraha hulu kira-kira? Aya sugan Ki 500 hulu mah da uing teh gawe teh geus 20 tahun beak jeung beak. Ampun, ieu budak nemen-nemen teuing. Nya bayangkeun saung nepi karubuh di purantengan mentak kitu ge geus akut beuneuran. Kot ngagerung nih. Haduh. Haduh, uyuhan Ki Kampak mah bisa ulin-ulinan keneh. Sing horeng geus sering disuntikan ge can cager keneh wae. Tapi kamari mah ka Ki Kampak aya nga-WA. Alhamdulillah cenah geus cager Ki, uing geus kawin, syukur cek Ki Kampak. Karunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.